wa anal mautul ladzi atlubukum wa adrakakum jeung kami anu ngaranna maut gitu. Anu bakal neangan maraneh kabeh sok sanajan maneh aya nyumput dina cek asarna naon dina liang nu leutik tetep bakal ngarasaan maut eta cek maut. Jadi tegasna eta kabeh makhluk bakal ngasaan karena aya nama maut. Pasti gitu. Pasti maut teh. Kita maut na kade ngobrol teh lain malaikat anu nyekel ditugaskeun ku Allah nu nyekel maut atau nu sok nyebut nyawa lain tapi maut na begitu. Rasanya na jalma kafir, jalma munafik jeung jalma anu cilaka tadina nalika hadirna ka kabeh dak nalika rek maut mangka turun tah. Ka eta si jalma nu rek maut teh kafir, munafik atawa jalma cilaka turun ti lebah kenca. Bring naon malaikatul adab pirang-pirang malaikat siksa gitu ti lebah kencaeun jalma anu dek dicabut nyawana nah kafir munafik atawa jalma anu ahli cilaka ti lebah kenca bari beungeut teh hararideung anuna barolatot mengerikan gitu mengerikan teh sedangkan masing-masing kabeh eta malaikat nu hadir nah bari mawa pakaian kabeh oge pakaian adab sageus kitu paya jelisuna ge we kabeh dariu gitu iteh keur can di maotan karek erek hadir mah maot diuk ti lebah kencaeun eta si naon si jalma boh munafik kafir atawa jalma cilaka bari jarakna ge bae dan jauh teh henteu deukeut jauh jarakna oge gitu. Tah geus kitu hatta yazi'a malakul maut gitu. Tah geus ngororiung kabeh bari make mawa pakaian-pakaian naon pakaian adab. Nah sehingga datang we malaikat maut. Jadi jeung malaikat maut teh hadir heula eta para malaikat. Malaikat adab. Lamun jelema nu rek dicabutna teh kafir, munafik atawa ahli cilaka. Jadi hadingan beda lebah kenca gerekna teh ngan jauh jarak. Gitu bari marawa pakaian anu pakaian adab sehingga datang we malaikat maut gitu. Nah di mana datang wa idajal malakul maut tu ahadan datang we di mana datang ieu malaikat maut ka salah saji minhum ti eta kabeh koma baina yadihi mangkatna malaikat nu tadi narangtung kabeh payeun malaikat maut gitu. Sekarang tuh kabeh ala suratin munabbihatin bari rupana rupa anu kacida tidak mengerikan atuh anu rek dicabutna kafir atau munafik atau jalma cilaka malaikat nu hadirna ge malaikat nu mengerikan kabeh. Nah begitu dongkap malaikat maut mangka narang tuh gitu narang tuh malaikatnya mangka takulun nafsun zalika syakhsu mangka ngomong tah eta dirina si eta jalma man anta saha cenah anjeun teh wa ma turidu jeung aya naon cenah maksud anjeun ka dieu kitu eta teh dina jalma mereka rek dicabut nyawa encan dicabut teh karek erek maka payaqulu anna malakul mauti alladzi ukhrijuka minad dunya kalu kaula anu ngaranna maut anu bakal ngaluarkeun ka anjeun tina dunya gitu nu bakal ngaluarkeun ka anjeun tina dunya tegasna nu bakal nyokot nyawa gitu. Maka waj'al waladaka yatiman anu ngajadik angamangka jeung ngajadikeun anjeun ka anak anjeun jadi yatim gitu. Bahkan wajauja taka armalatan budak anjeun anu bakal jadi yatim pamajikan anjeun jara dirana gitu. Tah dipisahkeun teh kumaha sabab aya maut gitu. Jara dirana eta teh. Bahkan wa malikun maurusan baina warasatika. Jalma anu ngalo-ngalo bogaan harta kitu nu ngamilikan harta maka eta bakal diwariskeun tah hartana di antara ahli waris. Mah dibawa sanajan loba hartana. Gitu. Jadi sebabna bisa ngawariskeun teh heueuh tah anu boga warisanana anu boga hartana di mautan nu akhirna eta warisana dibagikeun ka ahli-ahli warisna gitu dibagikeun
alladzina la tuhibbuhum fi hali hayatika, tegasna tuh jalma-jalma anu teu mikaresep ka eta anjeun ka eta jalma kabeh fi hali hayatika dina keur tingkah hirupna. Pan maneh teh pan teu tinggal teu mikaresep ka jalma eta teh umpamana tegas waktuna maot di maotan. Maneh mikaresep ka jalma eta geus waktuna maot mah dipisahkeun. Anak jeung pamajikan, anak jeung indungna dipisahkeun. Pamajikan jeung salakina dipisahkeun. Anakna jadi yatim, pamajikanna jadi randa. Jadi rek nu pikaresep geus datang maot mah pasti pisah gitu. Pisah. Itunya ya Allah. Tawa inna kalam tu qadim khairan nafasika. Anjeun anu tengah helakeun kana panghadena tah napasan anjeun. Wala lil akhiratika jeung henteu kana akhirat anjeun. Al yauma jitu ilaik. Maneh anu hirupna baheula ukur mentingkeun dunya atau aya anu hirupna teh mentingkeun akhirat, dunyana dikeureuy. Gitu. Komodai lamun maneh hirup keur di dunya henteu mentingkeun kana akhirat, tah dina poe ayeuna kaula datang ka anjeun. Cek maot teh. Mantap riweuh lamun jelema anu laripuh mah keur hirupna ukur tujuan teh ka istighol dunya we. Depikeun kana salat ge kabawa ka istighol gitu. Jadi pokoknya mah dek bener geus waktu maut mah pasti. Dek alus perjalanan dek teu alusnya perjalanan datang maut mah pasti. Mautna. Dek ahli ibadah dek lain ahli ibadah geus datang maut mah pasti mautna. Gitu. Makanya rugi kerja jalma anu tujuanana ukur dunya hungkul mah sebatas dunya mah panan. Tujuan ke akhirat rugi mautna. Tapi lamun jalma-jalma tujuanana akhirat sok sanajan usahana badagang gede tapi karena Allah ngeunaheun atuh datang maut teh. Omong anu ahli-ahli ibadah mun sarolehnya geunahan pisan. Gitu. Matak cek maut tah jitu ilaika la li akbido ruhaka kaula dina poe ayeuna datang ka anjeun karena rek nyokot tah kana roh anjeun. Gitu. Geus kitu rek kumaha mun anu tukang maksiat coba Gusti abi tobat heula hese. Cek kamari kan malam jugor giri salagi naon roh can nepi kana genggorong dina nalika eta jelema tobat sakumaha dosana saudug tetep bakal dihampura. Hari geus kana genggorong kana hese. Geus roh geus nyawa geus kana gorong hese. Jadi malam jugor giri salagi nyawa can parat kana tah geus kana genggorong hese. Hese atuh. Tetap cek maut ji itu ilaika liakbido ruhaka gitu dina poe ayeuna kaula datang ka anjeun karena rek nyokot kana roh anjeun sok keur kumaha. Nah paida sami abi sasu haula wajihi dina nalika ngadengena eta jalma kana bahasa eta maut nu aya dikencak atuheun beungeutna eta si jalma ilal haid ngeret ada tembok tapi kadangueun ku jelema nu rek eta. Eta tong dikiranya tong borok kitu geuningan anu ku urang dipikir resep naon bae pan darata. Tah eta terakhirna setan iblis ngagoda teh di terakhirna teh. Makana lamun jelema teu meunang rahmat Gusti Allah teu meunang padol Allah bakal kabelejoh ku hal nu kitu. Begitu kabelejoh atawa naon bae kaburu ieu kaluar. Tapi lamun ka istighol eta jelema aya dina fadl Allah nah maca naon bae rek la ilaha illallah aya dina rahmat Allah begitu kaluar teh pan aman atuh aman dah kumaha atuh tah ngadenge gitu eta dina kencak atuan beungeutna eta si jalma ilal haitin kana temo payaro malakal maut ningali eta jalma ka malaikat maut ko imam baina yadihi nangtung dina hareupeun eta jalma ketika tingali nya memeh dirabut teh berarti katingali nya ka jalma ya Allah maka payuhawilu wajhahu ilal janib maka minakeun ieu jalma kana paningali kanu sejen begitu ningali ka katuhu aya malaikat maut langsung ngabalieur sieun atuh
ningali ke hareup aya wah sieun sieun maka ngatah begitu nang tuluy hareup begitu ningali kieu udah ngeri atuh yang ngabaliurkeun tah si eta si jalma nu rek maot kana beungeut nah kana kanu sejen ret deh ningali kitu we sieun itu payara malakal maut baina yadih ningali tetep eta jalma teh ka malaikat maut nu aya di hareupeun eta si jalma kade ningali deui ret ya Allah ya ko iman halna bari nang tu kumaha payakul mangka dosa malakul maut malaikat maut alam ta'rifuni ana malakul maut nah maneh teh nyaho ka kaula cek malaikat maut eta ka jalma nu rek dicabut teh alam ta'rifuna maneh teh nyaho ka kaula ana malakul maut kaula tah malaikat maut kitu cek eta malaikat maut alladzi qabadtu ruha waladek kaula anu nyokot kana naon kana ruh inung bapa maneh ayeuna waktu ayeuna maneh rek dicabut ku kaula dicopot teh cek malaikat mah mau kitu wa anta tanzuru ilaihi ma jeung maneh ningali ka eta inung bapa maneh kitu matak walam tanfa'hu mal yauma matak geus mah manfaat geus mah aya manfaat inung bapa maneh dina poe ieu da mau bisa nulungan gitu kaula nu nyokot roh inung bapa maneh tadi apa ieu maneh ningali ka inung bapa maneh otak cek sapal riwayat geunya hok cenah asal maneh hayang kaon kekausan pan keur kitu mah haus sok cenah maneh dibere asa hok cenah ditempuh didatang ke inung bapa bahkan cek sawareh nyarupakeun inung bapa asa cenah kitu ulah nyebutkeun atawa la ilaha we pan geus bahaya teh sawana iblis teh iblis makanya geningan sakaratul maut na jalema mukmin mah ieu teh jadi kifarat sakarat maut na jalema mukmin jadi kifarat artinya jadi panghampuran nutupan kana dosa motak wajar geuning mukmin hese geuningnya kekarolokan eta teh kifarat tapi jelema-jelema anu boh kafir, boh nu munafik atau ahli cilaka meuning babari wae jangan geus. Dia gampang wae nya. Gampang dina maotna ripuh engke begitu asup geus maot. Asup kabar ya tapi keur mukmin hese dina maot. Sakaratna misalkeun dina kiparat begitu asup kabar ja hampang. Eta bedana teh. Tak walam tanpa huma anu teh bisa ngalap manfaat maneh ka inung bapa maneh al yauma dina yeup dina poe ieu akhudu ruhaka hatayan zuru auladuka teu ayeuna kaula rek nyokot kana ruh maneh sehingga anak-anak maneh nempo dina nalika kaluarna ruh atau dina nalika maotna maneh gitu akhudu ruhaka hatayan zura auladuka wa akribauka tuh kaula dina poe nyokot kana ruhanya sehingga narempo ta anak-anak maneh narempo dulu maraneh karabat maraneh bahkan narempo babaturan maraneh nempo tah anu dipikanyahku maneh kitu hatayan tasyuhumin kal yauma sehingga sing kalarucea ngajererit ku alatan maneh mah mau tak gitu. Nah, narima sedih kabeh sing karoceya dina nalika nah lepas na roh tina jasad maneh. Anak jeung cerikan, dulur jeung cerikan, bahkan pamajikanana jeung cerikan. Tak gitu sehingga ngaroceak ti anjeun dina poe ieu. Tak al-yauma wa anna malakul mautil ladzi qad abnaitu minal qurunil madiyah kaula nu ngaranna malaikat maut teh satama nu geus ngaruksak ti kurun anu geus kalaliwat ti kurun ka kurun baheula kurun memeh manehna kurun zaman uyutna kurun kabeh kaula anu nyabut kana roh-rohna atau nu ngarusak kana kurun ti kurun ka kurun baheula anu geus kalaliwat zaman ka zaman nugas kaliwat kaula nu rusakna kitu cek malaikat maut teh gitu man huwa aksaru kuwatan mingka bakan satu jama anu leuwih loba kakuatan tibatan maneh
jelema gararaga, kaum raja, kaum anu pendekar itu ini geus waktuna maot mah maot. Kaula anu ngarusak dina naon? Ngerusakkeun dina zaman-zaman anu geus kalaliwat. Bahkan itu zaman baheula mah leuwih kuat, leuwih hebat, leuwih gagah. Tibatan mah maneh malaikat maut. Tetep geus waktuna maut mah maut kitu. Matak dek naon anu disombongkeun atuh hirup. Ya tetep kabeh ge pasti bakal maut nah. Gitu. Kacida we. Bahkan wa aksaru malan tuh min malikin bahkan leuwih loba hartana ge tibatan maneh bala leunghar baheula mah gitu bala leunghar tinu ngamilik sagala rupa bahkan leuwih loba anakna zaman baheula kakuatanna leuwih hararebat beungharna hartana leuwih loba anak-anakna leuwih loba tibatan maneh ari maneh naon kitu mah tapi di maotan baheula oge tapi di maotan lebih kararuat teh matak mah anu kuat geus datang malaikat maut. Iblis sekalipun sieuneuan ku malaikat maut. Gitu. Komo orang-orang jelema anu ararapes kieu atuh. Gitu. Matak waksaru waladan min auladika. Leuwih loba budakna ge tibatan budak-budak maneh. Gitu. Bagus gitu sumayaqulu lahu malakul maut. Ras ngadauh ka eta si jalma saha malakul maut tu malakal maut kae para eta dunya duh kumaha ningali maneh adunya kana dunya gitu kumaha payaqulu ra'aituha maka rotan gozarotan tuh namun maka ngucap ya si jalma ningali kaula kandunya oh makaro itu loba karuksakan loba kariweuhan sabab dunya teu seutik jelema naon silih banting silih totog silih paehan alatan dunya kontak lamun dunya dikekeuweuk wah ripu gitu ripu bima yakhluqullahu ta'ala dunya ala suratin bahkan terus nyarupakeun Allah yang ngadamel saha Allah Gusti Allah ta'ala dunya kana dunya ala suratin dijieun rupa tah seperti kieu mata fatakulu ngomong saha dunya tah jadi si dunya anu kumanehna dua cek asar di dewa-dewa engke teh bakal disarupakeun hiji makhluk tah ngomong si dunya teh kata jalma nu dicabut teh bahasana kieu ya asi amatastahi anta adnabta fi dunya hei jalma tukang maksiat cek dunya mana maneh teh ra maneh migawe dosa gitu fi dunya keur hirup di dunya sementara ayeuna geus kieu rek teh nu ngomong teh nu ku urang cek asara ku lolobana jelema diudag-udag tah ku Allah dijieun eta dunya teh dibentukeun hiji dirupakeun hiji makhluk eta ngomong ya asin hei jelema tukang maksiat tukang doraka nah teh era maneh ngamigawe dosa keur di dunya eta teh cek dunya na gitu mantap kacida lamun jelema wah pedit mah kacida jelema lamun cek asana tisu teh dungdung ala melaan dunya ke dunya na we ngomong kada dunya ge makhluk Allah atuh makhluk Allah mata kayak bakal disarupakeun kalau disarupakeun naon disarupakeun hiji makhluk ngomong tak ka jelema tukang maksiat hei jelema tukang maksiat tukang duraka maneh gitu nah teh era maneh migawe dosa di dunya gitu cek dunya na teh walam tamna nafsuka anail maasi teu bisa nyegah nafsu maneh tina naon tina maksiat migawe naon migawe dosa alat tantunya teu bisa nyegah eta nafsu ngudak dunya sehingga jadi maksiat walam tamna teu bisa nyegah maneh itu nafsu maneh anil maasi tina maksiat tina pirang-pirang maksiat innaka talabtani sanyana maneh geus neangan maneh ka kaula cek dunya
gitu. Wa ma tolab tu kajeng naon kaula neangan maneh nu neangan kaula cek donya teh ayeuna kaula naon neangan maneh cek ya Allah ya Rabb eta teh anu dunya nusuk dikekeuweuk teh nusuk dikekeuweuk teh ya Allah bali walam tu parik baina halal wa haram bari maneh teu bisa ngabedakeun mana dunya nu halal mana dunya nu haram nu penting mah loba duit nu penting mau usaha maju teu paduli mana halal mana haram tah di dinya mengerikan dunya dan ngomong ya Allah ya Rabbi donantu innaka la tufarikid dunya anu boga prasangka maneh sanyeuna maneh moal pisah ti dunya tegasna jiga nu bakal hirup lila atau hirup anu langgeng di dunya ieu tah si ayeuna geus kieu rek kumaha eta teh geus mangsana rek maot teh anu matak lamun dudunya teu bisa ngabedakeun mana halal mah cilaka dunya na we ngomong gitu jadi boga prasangka maneh sanyeuna maneh moal pisah ti dunya tegasna moal maot jiga nu moal maot wae teh di dunya dur bedug ke sakedeung dur bedug ke pamang anu jeung hadah dunya teh ngomong padahal nu diudag urang teh halal pan nya tuh kabeh kos duka Allah urang teh hayang nu halal tapi dina pada kenyataanana urang sok ngamomorehkeun kana parentahan Gusti Allah tah ieu nu dorakan teh dunya apa urang nya urang atuh dunya mah kitu we dunya mah teu naon-naon eta nya mentak ulah boga prasangka ulah boga pikiran bahwa urang jiga nu moal maot teh di dunya teh ingat kana maot tah kitu ingat kana maot mata pa ini bari atum minka tuh wa min amalika kaula ayeuna lulubaran bebas jeung maneh cenah kitu dunya ge bungkas saput paut dina palebah celaka mah nya nya kaula ayeuna lulubaran jeung maneh gitu bahkan tina pagawean-pagawean maneh dunya wae kitu ya Allah ya wa ya romalahu qad waqa pimilkin guero pilmikin gueri jeung nampoe jalma kana harta na jalma anu geus satemana geus tumiba eta ma pimilkin gueri di milik nu sejen maneh cendekeun ka hajatah batur dicokot milik batur dicokot sia ripuhnya ripuh atuh bari lain nu maneh tapi dialap milikku ku maneh mangka eta hartana ge bakal ngomong eta oge anu kungsi ku urang dicokot anu batur gitu nah milik perkara anu lain milikna nah eta kumaha payakulul mal mangka ngomong tah hartana ge hartina harta lain anu kasabala gitu harta lain milik manehna milik batur ngomong eta hartana ge datang mangka cek hartana ya asin kasabtani bigori hakin hei jelema tukang doraka jelema tukang maksiat maneh geus gawe kasab ka kaula gitu naon bigori hakin eueuh hak itu cek harta anu ku manehna dicokot anu milik batur maneh geus kasab kaula gitu tanpa aya hak malu ngeri pisan walam tu soribni walam tata sedak b jeung maneh teu nasurupkeun ka kaula dipake bener bahkan maneh teu nyodakohkeun ka kaula tuh hartana ge ngomong kitu maneh bawa hak nasabna padahal teu ditasurupkeun dinu bener jeung teu ditara di sodakoh ngeri ngomong teh ting duit ting harta we pokona harta tuh walam tata sedak bi alal fuqara wal masakin jeung maneh teu kungsi nyodakohkeun ka kaula gitu ka jelema-jelema fakir jeung miskin ngitungan memperkaya diri we waduh matak cek dia al yauma qad waqatu fi milki ghairi tah dina poe ayeuna satemana geus nibakeun kaula dina milikna salian ti ayeun tuh dina milik batur atuh lian ti maneh mah matak cek dia wazalika qaula ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim tuh ya wallahi almu'minin
matak dina poe anu geus moal aya mangpaat eta harta, moal aya mangpaat anak-anak oge. Kecuali jalma anu maotna kaya hatena anu iman ka Allah taala tuh. Kalau bin salim dia data mak naon anu hatena sabi salametkeun diriksa ku Gusti Allah. Saya tanya Allah jawab. Tak payah kulu robirjiun la ala a'malu solihan tuh. Maka eta si mayit teh ngomong kete Gusti wikeun gitu. Malah manawa mana abdi teh bade migawe amal. Ieu teh ku ngarasakeun kadu geus mau. Gitu. Jadi mentah yang balik deui. Nah hatta non la lau a'malu solihan abdi rek migawe amal soleh. Dari kumaha ada geus maot mah hese. Matak mendek migawe amal alus memeh mau. Mendek tobat memeh mau. Ganah jadi pangampura. Amal sok sanajan saeutik ge ari keur hirup keneh dipigawe mah bakal jadi. Ganyaran. Ari geus kitu mah rek kumaha atuh. Masih minta ka Allah kumaha-kumaha ge geus maot mah bisa. Mah bisa da geus lain wayah lain usum atuh. Gitu. Bima tarok tu Gusti tina perkara nu kungsi ku abdi tinggalkeun teh ayeuna mek dipidamel Gusti wikeun sakedap. Mah bisa. Enggak seribu. Mah bisa. Matak cek di dia payakulullahu taala idaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tuh wallahi mimudi di mana geus tiba ajalna ieu makhluk kabeh atawa kaum mangka moal aya di bisa diengke-engke sanajan sa jam. Wala yastaqdimun jeung moal bisa diheula heula. Gusti abdi mah yang maot teh acan waktuna mah. Gusti abdi mah moal ka maot agis waktuna maot. Jadi moal bisa ditangguh ke diengkekeun atawa diheula keun mah bisa. Sanajan sa jam. Tah ieu teh dina nalika kitu teh ngarasa kaduh. Matak da kaduh mah moal ayeuna engke. Matak ulah nepikeun ka datang kaduh berusaha we ulah. Jadi maot moal bisa ditempokeun. Gusti engke deui we abdi teh masih kena seuro urusan moal bisa. Lebar Gusti aduh yo moal bisa tetep moal bisa ditempokeun. Moal bisa diengke-engke najan saja. Jeung moal bisa diheulakeun Gusti maotan we engal-engal ari can waktuna. Oh, tas tekiat Gusti. Nah, ari maneh boga naon bener. Ya Allah ya Rabb. Tah geus kitu sumaya khuduru dicokot. Rohna eta si jalma teh beletuk innalillahi. Ya ieu teh keur mangsana naon sakarat ieu teh nya. Keur mangsana rek maot ieu teh. Eta posisina di jalma kafir munafik jeung jalma ahli cilaka. Kumaha lamun di mukmin wa in kana mukminan ala saadati. Lamun mah anu di maotanana kayana jalma mukmin mangka ala saada. Ayana dina kabag jaa. Sanajan seperti kumaha bagja we jalma mukmin. Berarti maotna aya dina ridho Gusti Allah. Tah eta nu disebut ya husnul khatimah ridho Gusti Allah teh. Gitu. Sabalikna wa in kana kafiron wa munafiqun ala syaqwa. Lamun mah kaayaan jalma kafir atau munafik mangka ala syaqwa. Tetep ayana dina cilaka. Jadi mukmin mah bagja, kafir munafik mah cilaka. Tuh nya. Tak liqoul taala kala inna kitabal fujari fi sijin tuh. Tak malah mengode lamun tulisan-tulisanana atau jalma-jalma lalatu talukang doraka saya yakin bakal aya teh dina neraka gitu. Jadi kabeh oge catatan amah engke aya masing-masing mukmin aya kafir oge aya ngan kafir mah ngeri. Jadi mau bisa ngelah mau bisa alasan itu sabab geus aya tulisanana geus aya jeung mau bisa dimung-mung mau bisa dihayang-hayang gitu geus waktuna maot masih ngomong ya pasti maot gitu sanajan hayang hari can waktuna maot mah moal gitu
tak sanajan nyumput kana liang jarum sekalipun wah tetep geus waktuna maotna pasti maotna tah kitu. Tanutan pasti memeureun maotna teh nah menang ridho Allah apa henteu tah kitu. Otak urang ngadu hati ka Gusti kitu, ngadu hati dina naon we perkara sing aya ridho Gusti Allah. Carana urang kasab ngaji komo urang teh nyuper ridho Gusti Allah ngalah hirup aya dina ridho Gusti Allah. Maotna ge aya dina ridho Gusti Allah tak aman. Tah gitulah. Itunya sepintas dina nyaritakeun masalah maut jeung malaikat maut. Oke, bab kalima dina nalika fi ahwali malakil maut. Dina pirang-pirang tingkahna malaikat maut kumaha carana nyokot roh atau nyabut roh aya nu di kieu wae anu di kieu tah eta. Oke, dihareup. Jadi rupa-rupa carana teh aya nu di dodot wae ini kan. Aya nu di sendag wae, aya nu di pangku wae kan kitu rupa-rupa. Oke, kumaha pertingkahna. Iya, sababna kumanya tergantung amalan sababna oke gitu. Eta lah di antarana. Sekira pi kitabis suluk wallahu a'lam.